pan tadi teh orang teh sih emang duit 50.000 pakai beli layangan 15.000 5 pakai beli gorengan CDD duit 50.000 teh aing asa boga duit 50.000 kembali teh urang teuing asa kemari gara-gara eta kitu orang layangan. Aduh. Aing kesah-kesah kitu ada duit eta urang. Alah, lainnya biasana masuk yang ngoloyong ka dieu si keher aing mah hati nepon foto tadi. Wow. Paling ge ngarit eta mah tuh. Ya, kieu mah. Biasana masuk aya kalanteng lah sok aya sok kitu meureun. Di budak sinarieun ge teu rolang layangan jang. Si Econ kenariu itu. Batur mah rame di sawah. Marorolang layangan. Tiga loba ka dieu nya sok aya nu ngaliwat. Cing tanyakeun lah. Juga si Econ apaleun duit urang 50.000 di mana? Wah, layangan mah meuli we ketang nyajang. Daripada moro mau capek-capek liur-liur lah. Udah ngeliatan awak, ini kan meuli pada rubuh. Meuli 10.000 aja. Nah mana baturan tengah ngajak baturan ka dia mah. Meuli rawenya lu dengan. Ari si eta majar kamari teh. Ngomong cenah teh butuh barang teh ka dieu heuh yang panggil urang ge. Saha si Kian Barang naon? Nah, kamar tutup buku ngomong nata si eta. Batu ali manusia eta mah butuh. Oke. Senario na teu dago umur biasana masuk aya ngurunyung ka dieu. Heeh. Mana sih kan? Con. Nih. Aduh, aing keur kecelakaan euy. Lain maneh mah rajin datang teh mawa kabar nu para rugu nu cilaka kunaon atuh. Buku kumaha? Urang teh kemarin teh boga duit 50.000. Terus Atuh da eueuh atuh. Leungitna di mana tuh make eueuh? Leungit kumaha? Teuing ka urang teh ingat eta teuing kumaha. Da urang teh kemarin teh arasan teh asa geus meuli baso. Kela. Kitu tah. Maneh leungitna teh iraha kamari apa ayeuna? Kemari buat ka tukang. Di tangan ayeuna. Atuh sugan we aya di dieu. Eta mah lain leungit ngaranna. Atuh sarua leungit mata kitu ge pan eueuh dina pesak. Jadi urang teh pukul deui sugan aya kele kitu Jangan mah lain leungit atuh. Tayangan heuh cisok eta teh dina saku meureun bisa nyelap. Aing ngomong dulu kitu nyambung ya. Aduh. Ampun deh. Mana boga ieu? Atuh da urang eta tadi meni ka dieu teh nyamuk ka sieu mah tuh da tuluy ngarti. Tuluy lain bisa dina saku pohon nunda apa kumaha? Teu dina saku bukan nama urang mah alah. Kumaha mun teh adi bingung ya teh keur mah duit sakitu kituna di. Duh. Cik inget-inget maneh kamari naon wae tah. Maneh naon wae kamari. Masa kemarin teh urang teh meulang layangan. 3 siki Sabaraha? 15.000. Terus Ayo teh duitna mah ka duit sabaraha eta? 15.000. 50.000 tinggal 35 kembali teh. Duit teh. Terus jajan naon deui eta? Tuluy meuli eta beli naon di poho dia ieu teh kala. Meuli gorengan CDD 5.000-eun. Ayo teh 20.000. 20.000. Tuluy kemarin teh beli kopi jeung rokok. Geus 5.000. Anu 5.000 dipake kana naon? Tah 5.000 di mah aya diteuneun. Itu digulikeun. Dibalikeun. Kana naon digulikeun? Kana eta tah. Kana sayur. Da aing dahar. Goblok eta mah lain gitu. Beak dijajankeun kumaha eta. Lain kitu leungit. Atuh mah kepan duit lagi eueuh. Ieu aing ngabandunganana lah. Aduh ya kumaha ieu. Itu teh laras. Aduh. Salah terus. Aing kebetul. Gimana lah itu yuk. Iya betul nyaramu aing nanyana lah. Kakak capek urat urang ge tadi tuh katanya. Atuh leungit kitu mah beak dijajankeun sia teh kehe. Baiklah. Kata nyamuk urang mah keur kalengitan duit keur kitu kieu lain di bejaan mah. Kakak beuki lieur. Ampun, teh apa balik ka ditu malu nang sedona. Ayo.
ampun. Ah ya jelema model gitu. Ampun teh. Geus pugu duit teh beak dijajankeun meureunnan. Ah. Dang kan bebeja leungit. Sarsi cecer. Heeh, Kitu tah sarwana naon tah sarua jeung jelema teh naon ngaranna teh? Eta di kerorokna juga nanti tergebrag. Tah eta heueuh kitu digebrak. Ampun. Kamana jumangkorna ieu na cenah. Nyaho atuh dah. Aduh, Tuh waduh itu tuh. Dasar jelema lieur aing ngomong kitu teh lain bara solusi mah kakak tuaras kanan aing hanya kananya da kela aduh saya ada liuran gitu kan cerita orang teh sih emang duit 50.000 pakai muli layangan 15.000 35 pakai muli gorengan CDD 5.000 pakai kopi itu iya 45 itu 5.000 nanti pakai muli sayuran dan teh candahar tadi 5.000 berarti duit 50.000 teh berarti duit 50.000 teh beak aing ya. Aduh aing jadi boroki ya. Karena saya coba aing tadi ayo we dibulak-balik aing berarti aing di bodona. Tadi aing atuh. Aduh bodoh telet aing. Aing di bodoh. Aduh ampun.